Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qudratu sifat qudrah hartosna kawasa wahia jeung ari itu qudrah sifatun eta hiji sifat qadimatun anu qadim qaimatun tur anu jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala yujidu anu ngayakeun biha ku itu qudrah wa yu'dimu jeung anu ngeuweuhkeun wadiduha jeung ari lalawanana itu qudrah al ajzu nyaeta apes wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat qudrah annahu eta saestuna Gusti Allah laukana lamun bukti Allah ajizan eta anu apes lam yujad maka henteu aya syai'un naon min hadzihil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al iradatu sifat iradat hartosna ngersakeun wahia jeung ari itu iradah sifatun eta hiji sifat qadimatun anu qadim qaimatun tur anu jumeneng bidzati ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala yukhasisu anu ngayakeun biha ku itu sifat naon al mumkinu anu mungkin bil wujudi ku ayana au bil adami atawa ku eueuhna au bil gina atawa ku beungharna au bil fakri atawa ku fakirna au bil ilmi atawa ku elmuna au bil jahli atawa ku bodona ila ghairi dzalika kana salian naon-naon nu geus disebut wadidduha jeung ari lalawanana itu sifat al karohatu eta kapaksa wadalilu jeung ari dalilna ala dzalika kana itu sifat iradah annahu eta saestuna Allah laukana lamun bukti Allah eta lamun bukti Allah karihan eta anu kapaksa lakana tangtu bukti Allah ajizan eta anu apes wa qaunuhu jeung ari buktina Allah ajizan eta anu apes muhalun eta mustahil wa yajibu jeung wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al ilmu sifat ilmu hartosna uninga wahia jeung ari itu sifat ilmu sifatun eta hiji sifat qadimatun nu qadim qaimatun tur anu jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala ya'lamu nganyahokeun Allah biha ku itu sifat al asya'a kana pirang-pirang perkara wadiduha jeung ari lalawanana itu sifat al jahlu nyaeta bodoh wadalilu jeung ari dalilna ala dzalika kana itu sifat ilmu annahu eta saestuna Allah laukana eta lamun bukti Allah jahilan eta nu bodoh lam yakun maka moal bukti Allah muridan eta anu ngersakeun wahwa jeung ari Allah lam yakun muridan muhalun eta mustahil
Wayajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat hartosna hirup wahya jeung ari itu hayat sifatun eta hiji sifat qadimatun anu qadim qaimatun tur anu jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala tusahihu anu ngesahkeun lahu ka Allah naon ayat sifa ye narima kasifatan Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi jeung saliyana itu ilmu minas sifati tina pirang-pirang sifat wadiduha jeung ari lalawanana itu sifat ilmu al mautu eta maut wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat hayat annahu eta saestuna Allah laukana eta lamun bukti Allah mayyitan eta maut lam yakun mangka moal bukti Allah qadiron eta anu kawasa wala muridan jeung teu anu ngersakeun wala aliman jeung teu anu uninga wa huwa jeung ari Allah lam yakun qadiron wala muridan wala aliman muhalun eta mustahil wayajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon asam'u sifat sama hartosna ngadangu wal basoru jeung sifat basor hartosna ningali wahuma jeung ari itu sama wal basor sifatani eta dua sifat qadimatani anu qadim duanana qaimatani tur anu jumeneng duanana bidzati ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala yan kasifu anu narima kabuka bihima ku itu sama jeung basor naon al maujudu anu aya wadidduhuma jeung ari lalawanana itu sama wal basor asammamu nyaeta torek wal umyu jeung lolong wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat sama wal basor qauluhu ta'ala eta pangandikana Allah ta'ala wa huwas samiul basir ayat wa huwas samiul basir wa huwa jeung ari Allah as-sami'u eta ngarungu al basiru tur anu ningali wayajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam hartosna nyarios wa huwa jeung ari tu kalam sifatun eta hiji sifat qadimatun anu qadim qaimatun tur anu jumeneng bidzati ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala walaisat jeung teu aya itu sifat biharpin eta ku huruf wala sautin jeung teu ku suara wadiduha jeung ari lalawanana itu sifat al bukmu nyaeta pireu wa huwa jeung ari tu bukmu al khirsu nyaeta pireu wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat kalam qauluhu wa kallamallahu Musa taklima
nyata pangandikana Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa kallama jeung nyarios saha Allahu Gusti Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa takliman kalawan sabener-benerna nyarios.